Nuka tunda di Manonjaya, carpon kenging Ahmad Bakri. Dibantun tina buku Dukun Lepus kumpulan carpon Ahmad Bakri, wadalan PT Kiblat Buku Utama, citakan kahiji Juni 2002. Dipidangkeun kusim kuring pun Nazarudin Azhar, nyanggakeun. Aya surat di lembur ti Kapi Adi, ngahaja dianterkeun ku jelema ti tahanana. Memeh dibuka geus teu wae, moal teu urusan penting cek hate teh. Da sasarina ge ari nyuratan teh sok diposkeun. Naon badaratna? Ceuk kuring kasema, nurutan menak baheula. Ari nampa surat teh sok mariksakeun badaratna atawa talatahna, da maca eusina mah teu iasa. Teu aya naon-naon saurna mung miwarang nyangakeun eta we. Temal semah teh. Brai dibuka, dibaca. Karanganyar 27 Juni 1870. Sareng hormat. Di bujeng enggalna unjuk uninga si Atang ping 7 Juli 70 bade ditikahkeun ka urang Manonjaya. Tunjukan ti anggalna teh da budakna balaka beh dieu. Ping genep sadayana ti lembur bade ngabujeng ngendong ka dieu, enjingna bring ka ditu ngabujeng di akadan. Mugi akang sareng acek luntur galih diririweuh, da kasaha deui ngabujeng ari sanes ka dieu. Kalihna ti eta aya gerentesna si Atang hoyong disawer ku uwa cenah. Teu aya sanes abdi nyanggakeun. Baktos abdi pun Abdul Manan. Hulang weh. Indungna barudak nanyakeun eusina surat ge teu buru-buru ditembalan. Lain bingung pedah rek ngabreg kasemahan, malah atoh baraya rek tungkeb. Kacipta resepna riung mungpulung. Keur suguhna teu salempang santeuna ka karatas panen. Ngahulang soteh mikiran si Atang, mani teu sakecap-kecap acan bebeja kanu jadi kolot. Padahal najan timisan ge teu asa kasuan. Asa ka anak pribadi we rarasaan teh. Manehna nya kitu, beh ditu mah teu asa jeung jiga mikolot teh. Turug-turug sabot disemea 3 taun, dikuring matuhna, jadi sasat ka asuh. Tapi kapikir deui meureun heurin kuleta rek bebeja teh. Pedah bareto kungsi aya kecap kuring ka bapana, hayang mulung minantu, hayang ngamprokeun ka si nyai. Ditepikeun meureun ku bapana, ninggang di manehna teu purun. Padahal ari takayang mah teu naon-naon. Da moal dipaksa, ongkoh si nyaina ge da sakola keneh. Kilang kitu kuring ngajurung pisan manehna rek boga pamajikan kanu sejen teh. Mana kitu ge taya milik minantuan ka sifat anak. Tadina mah hayang ulah kapalangnya turug-turug bubuhan lila ka asuh, geus kanyahoan pi bageureunana. Hadena si nyai teu nyahoeun maksud kuring hayang ngamprokeun manehna ka si Atang teh. Gancangna surat diwalonan, ngabaeukeun nu rek ngadon mangkalan, tong asa-asa mending gelobaan ambeh resep riung mungpulung cekeng teh dina surat. Semah geus balik, tuluy badami jeung indung barudak, sasadiaan keur nyampakeun. Panasaran cek indung barudak teh, hayang ngonang tatangga. Batur ge da sok kitu ari nginditkeun panganten teh. Najan lain anak sorangan ge da geus teu asa-asa cenah. Turug-turug budakna lila di dieu, urang dieu warawuheun kabeh. Atuh ari diijir-ijir teh lain waragad saeutik. Da lain lumayan lobana tatangga nu landes teh. Jabati lembur moal teu ngaleut. Kilang kitu heug wae cekuring teh. Jadi weh
Ngeheuleur 3 karung, daging 10 kilo, mencit domba hiji, jeung ngabedahkeun balong tukangan dapur. Lala berumbah nama nuturkeun kumaha awewe. Itung-itung pakaulan we nyukakeun dulur jeung babarayaan ti lembur. Jadi tata lepa kaperluan teh naratayan. Piraku rek loba semah imah teu dibebenah atuh gawat nitah tukang ngapur. Reres eta saena mah di Kalkarim ceuk si Nyai. Ulah boneas teuing. Piraku teu diturutkeun, da urang lagi resep ongkoh. Geus deukeut kana waktuna pok deui si Nyai teh, saena mah dihias cenah, dipapaes. Kuring kerung. Si Nyai siga rada baeud teu diturutkeun ka hayangna teh. Dibantuan ku indungna. Nya bener cenah ulah bolongor teuing kawas nu hajat matang puluh. Diheugeun teh si Nyai haripeut bari menta keur meuli sagala rupana. Datangna deui mawa batur-baturna tiluan nu rek mantuan digawe jeung mantuan dahar. Pamustunganana nepi ka kapaksa nyewa kursi sagala. Da cek tatangga nu ngababandingan asa rek kawiwirangan mun kakurangan kursi teh. Piraku rajeg narangtung. Pisukaneunana mimiti kadenge loba nu hariweus-weus. Pajar loba nu asa kasingsal. Nah ari si anu diondang, ari manehna henteu cenah. Atuh kapaksa disusulkeun deui, mangkaning lain hiji dua nu kitu teh. Dina waktuna teu burung abreg-abregan kawas karyaan nyaan. Turug-turug ti lembur ge nu datang aya welasna, jaba budak mah teu diitung. Nepi ka loba nu nyangka rek ngawinkeun si Nyai, sakumaha garentes hati kuring bareto teh. Teu pira mimitina mah rek nyadiakeun nu ngarendong jaja panganten. Ki Abdul Manan, bapana si Atang teh, kacida bungaheunana nejo kitu teh. Malah bojona mah nepi ka Reumbai Cipanon. Kuring nya kitu jeung indung barudak. Lain bungah memeueusan bisa nyukakeun babarayaan ti lembur. Najan sakapeung-kapeungeun sok rada maleuweung ge kasima ku nu barang penta. Menta itu teh ieu teh rupa-rupa kaperluan nungtutan. Bubar semah kuring badami sadulur-dulur piinditeun isuk. Babakuna mah mobil nu dipake bahan carita teh. Piraku ngeteng onaman, da lain saeutik nu rek indit teh. Diitung butuh 3 oplet. Cek nu nyaho mun diborong pulang anting teh kana 4.000 sahijina, jadi 12.000. Jabakeur panganten mah hayang nginjem sedan nu rada pantes cek indung barudak teh, ulah ngerakeun teuing. Bensinaneun eta teh, acan persen keur supirna. Diteumbleukkeun ka Kimanan nu boga hadasna kalah ka ngirung. Ngan boga sawareh pokna teh, sakirangna mah teu langkung wae cenah. Keheulna aya kanu sagala teu langkung akang teh. Mun hade mah hayang ngesek-ngesekeun, boga karep minantuan teu tarapti. Mun ka anak aing mah dikawinkeunana, kumaha-kumaha oge teu panasaran, cek geurentes hate teh. Kilang kitu bubuhan kadulur, wiwirang manehna sasat wiwirang kuring keneh. Teu burung leah hate teh ngelehan, diheugeun deui wae. Isukna jam 8 teh oplet 3 sedan hiji geus ngajajar hareupeun imah. Tatangga nu dareukeut dihiap-hiap diajak deui ngariung dahar, dialap berkahna keur nu indit. Panganten dipernahkeun dina sedan, digondeng ku duaan. Belah katuhu dulurna ti lembur, kencaeunana si Nyai. Kuring ngalenyap nejo si Nyai direndengkeun kitu teh. Kasuat ingat kana gerentes hate bareto. Didungakeun cepatang ku Uwa. Cek Uwa Haji beri nempo ka jero mobil. Sing panjang punjung rai putra, sing jadian melaksarak. Ulah reuy teuing atuh Uwa ngadoakeun teh. Da ayeuna mah usum KB. Temal si Atang bari seuri. Ih, kutan KB. Usum KB kumaha? Cek Uwa Haji olohok. Sakur nu ngadenge sareuri, lucu kuno saliwang. Usum KB dituang Uwa. Salake dituang katut sikina. Cek supir bari asup kana mobil. Tah nya heueuh salak.
Ulah poho ulah kirimnya cepatang. Cek Wah Haji bari rungah ringeuh najon saleuseurian. Geleser mobil maju dituturkeun ku oplet ngalet. Sajajalan sarukan sukan suka seuri gogonjakan sa mobil-mobilna. Nepi kanu dijugjug dipapag ku lagu degung tina tip. Balandongan nyampak geus pinuh. Nuti imah nuti dapur rajol maruru. Pabaliut sasalaman awah hingku pabuis nepi ka aya nu 2 kali. Geus merenah dariuk jung kuring nangtung rek biantara seserahan. Kakarage engab sungut teh rek pok pisan. Kadenge sora awewe ngagoak semu ditahan. Kang Dana, eta teh Kang Dana. Kuring ngagebeg tuluy ngalieu kalebah datangna sora teh. Breh wae awewe ngajangjan muntang kana kursi. Pasemon kawas nu kasima, bibir ngadegdeg, panon cari nakdak. Menang sajongjongan olohok wae kuring teh. Pikiran ngabelesat balik deui ka Gunung Tanjung, ka urut milu gerilya 13 tahun ka tukang. Timimiti ngagabung ka pasukan, gawe teh ngacacang ka mana-mana. Kadungsang-dungsang nuturkeun arus revolusi. Jog anjog ka Gunung Tanjung, didinya ngendek salila-lila. Tariking jodo, prok amprok jeung mojang nu ngadon ngungsi kadinya jeung kolot-kolotna. Pokna mah ti Raja Pola. Tedingkekeun lila-lila, pruk wae kawin. Boro-boro direnceng-renceng dikaryakeun, si duru isuk teh sanyana dapon salamet. Kalemur ge teu kanyat bebeja, da lalakon pibahayaeun sapapanjangna. Turug-turug kolot-kolot kuring ge di mana boa ngarungsina. Sedih papanganten di pangungsian, nyiruruk di imah deungeun. Taya basa oleng panganten da beurang peuting gawe ngan udag-udagan jeung musuh. Nalangsa taya hinggana basa pamajikan nyiram ngarenghik hayang buah anggur. Mun cara usum aman mah mahal-mahal ge meureun aya beulieun. Nepi kaluputna teu katurutkeun. Kakandungan manehna umur 3 bulanan. Kuring sabatur-batur ditugaskeun patroli peuting. Nu sasarina sumbanget teh harita mah ngadak-ngadak berat rek ninggalkeun teh. Tapi da kawajiban teu bisa kumaha. Memeh indit dicium tarangna, diusap beuteungna, jut turun, bring indit sabatur-batur. Mopoek jabah hujan ngaririncik. Duka menang sabaraha kilo lempang teh. Teu kanyahoan ti mana-mana. Perebet-perebet sora bedil, goak gigireun, goak deui tukangeun, duaan adu glajer mandi getih, gancang diburu disangkeh kanu rada singkur. Sora bedil beki lebeut beki deukeut, boro-boro bisa ngalawan, da sasat geus kaheum-heum ku musuh. Kakara wae rek ngejat bari ngagandong nu tatu tea. Bereyak manten musuh teh daratang. Teu bisa balakaya. Dibebeyeng digiringkeun ka markas bari ngagandong batur. Kadenge keneh harewosna anu dina gandongan teh. Nak, kuring teu kuat. Cenah. Sing tegar. Tong leutik hate. Ceuk kuring. Padahal kuring ge kumaha boha rarasaan harita. Inget kanu ditinggalkeun di imah. Paingan tara-tara ti sasari berat pisan rek ninggalkeun teh. Ceuk hate. Kuring geus samar. Cek nu dina gandongan. Talatah ka emak, ka bapa, menta dihampura. Kuring teu nemal. Teu kuat ku ngangres. Datang ka markas manehna lastari. Muli ka jati mulang ka asal. Nu saurang deui nuturkeun isukna. Kuring sabatur-batur nu harirup dibawa ka Tasikmalaya. Heuleut saminggu dipindahkeun ka kebon waru Bandung. Pleng wae dilepaskeun teh basa Walanda baralik. Tengengkekeun sebrut wae muru ka pangungsian Bareto. Hayang serog-serogan jeung manehna jeung anak.
najan teka cipta awewe lalakina oge. Teu hanteu jauh-jauh panjang gagang nu diburu-buru teh nyampak eueuh. Cek nu diungsian Bareto pajar Bareto ge pindah deui ka tempat sejen. Diburu-buru ka tempat panuduhanana taya nu nerangkeun teterang cek nu ditanya teh. Panasaran maluruh teh nepi ka desa, tapi anggur nambahan kasedih. Meunang beja mitoha duanana maot. Pamajikan kuring mah cenah milu jeung kawawuhanana duka ka mana. Nyacapkeun kapanasaran diburu ka Raja Polah. Pedah Bareto asal ti ditu cenah. Dipaparah wae da teu apal lebah-lebahna. Weleh taya nu wawuheun. Meureun Raja Polah teh kacamatanana, desana jeung kampungna mah ti mana. Kumaha boa rarasaan kuring harita, kurang-kurang kuat mah gelo boa. Nepi ka boga bojo deui di lembur, hate teh teu paler inget wae ka anak. Kungsi sakali deui dianteur ku pamajikan nu ayeuna maluruh ka ditu ka dieu, tapi weleh teu manggih raratan. Rada leuheung hate teh kacombo meusan sanggeus boga si Nyai. Lali deui ka abdi Kang Dana. Cek nu tadi ngagoak teh. Pikiran kuring ngagentak balik deui ka balandongan. Awak asa ramoh poe, teu puguh rarasaan. Cicih eta teh. Cek kuring. Ku sorangan ge kadenge sora teh ngagetar. Asa rek ditotolonjong basa ngalengkah rek nyampeurkeun teh. Manehna ge ngasrog muru, brek deku bari ngarawuleungeun. Karasa aya nu haneut ngeclak kana dampaleungeun. Ari budak di mana Ci? Budak. Cek kuring bari asa dareuda. Sieun ngadenge budak pondok umurna. Aya. Pan pada ditikahkeun ayeuna. Cenah bari ceurik ka Gagas. Sirikna tengah jeleng kuring muru ka tengah imah. Gabrug budak panganten nu meunang ngadangdanan teh digabrug, digalentor bari dicengcerikan. Duka kumaha riweuhna harita di tempat karyaan teh. Kuring geus teu inget di kalalakian, awahing ku sono ka anak. Geus leler meuesan, budak didangdanan deui urut digugulung tadi. Indungna ngadongeng hareupeun sararea. Pajar saditilarna ku kuring, sababaraha kali pindah pangungsian. Bapana maot ditembak ku Walanda. Indungna tuluy gering kawas nu kalaleban nepi ka hanteuna, ukur kaburu nyaksian manehna ngalahirkeun. Ari manehna milu jeung kawawuhanana pundah-pindah ngungsi bari ngangais orok. Kuring geus dilapurkeun, da loba nu ngabejakeun pajar dipaehan ku Walanda. Dina waktu Walanda baralik, manehna oge balik ka Jamanis muru pamana. Lila-lila menang jodoh ka urang Manon Jaya, kawawuhan di pangungsian Bareto. Teu di anak terekeun cenah budak teh, kabeneran tuluy gabug. Tadina mah rek wali hakim kawin poe eta teh. Kuring ngawalian bari dareuda ka Gagas, atoh kedua kutilu, atoh tepung jeung anak nu dipake kabeurati baheula. Atoh tulus minantuan kasih Atang. Teu panasaran kamari sasat karoroncodan oge. Malah cek geurentes hate, lekasan ti dieu rek karyaan deui di lembur, itung-itung pakaulan. Teu tulus nyawer mah teu kaduga. Piceurikeun nyaredek wae.